Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun alian rohadisiah, awi ti Pangkalan MTS Negeri 17 Ciamis, dina Raga Scouting Skill Virtual Competition Pramukasa Kabupaten Ciamis. Satya kuku darmakan, dharma kuku baktikan. Singkuring bade ngadongeng ngeunaan, sasakala situ bagendit. Jaman baheula di Cilembur aya saurang rada beunghar. Cek paribasana mah beungharna eta nyiranda teh estu lubak libuk sagala ge boga. Kabeungharanana bro di juru bro dipantau. Eta nyiranda teh katelahna nyi endit, awakna jangkung rada ngeusi, tapi sorana cempreng. Pun pareng nyarekan bujangna atau barudak sok lak-lak dasar, bari soran teh mata katorekan. Rupana henteu geulis, kitu we saperti urang lembur nu sejen. Kasebut ngan ukur jajar pasar. Tapi lantaran perbawa kabeungharanana, manehna asa panggeulisna di lembur eta teh. Sapopoe gawena ngan ukur midang, nembongkeun papakean jeung perhiasan emas berlian anu sarua alus. Kongkorong emasna sagede nyere, digantelan ku liontin sagede jengkol. Beulang kenca katuhu bari alina reunceung dina ramona. Jabat ti eta antingna guntang gantung beuki tambah gonjleng. Dahareunana unggal poe ngajagrag dina meja. Iwal ti sangu jeung deungeuna dina meja sejen aya rupa-rupa bumbuahan. Tah, najan paparentah kana gawe mah cerewet pisan ka bujang teh. Ari muruhan mah hitungan pisan. Ku kituna ku urang dinya mah nyi endit teh katelahna Nyai Randa Medit. Batur salemburna geus apal pisan. Meditna nyi endit teh lain bae kana sok bujang-bujangna, tapi oge karasa ku batur salemburna. Nyi endit mah tara daek campur jeung urang lembur. Da cenah sieun harta bandana karebut. Mun pareng aya nu bara maen ngalantok kaburuanana, sok nitah bujangna ngusir nitah jauh ulah asup kaburuana. Di lembur eta nyi endit jiga pisan anu hirup sorangan, teu malire ka tatangga. Tara daek nulung kanu butuh, tara daek nalang kanu susah. Sapopo we nu diriksa ditalingakeun teh ngan ukur harta bandana. Sieun aya nu leungit, sieun aya nu maling. Leuit nu ngajajar digembok di kuncian. Baju disumput-simput di lomarian, duit disumput-sumput dina handapeun kasur. Dina hiji poe kaburuana aya hiji aki-aki. Awakna begeng bari geus bongkok. Make duduk ku hisamak geus rawing. Lengkahna dibarengan ku iteuk. Pakaiana
salam kanu boga imah. Assalamualaikum. Nu kagungan bumi aya linggih. Hapunten aki kamawantun. Nyuhunkeun sangu sakedik mah. Lapar aki teh. Kitu pokna bari brek diuk dina emper. Barang Nyi Endit ngadenge aya nu pupuntenan bari rek menta sangu gancang be manehna kaluar. Keluar! Nyi Endit ngabedega dina panto bari tutunjuk pok ngagorowok. Naon penta sangu? Nah kami boga dahareun teh menang barang penta kitu. Lapar. Usaha tuh, lain barang lain. Nyi Endit pohara ambekna kadatangan aki-aki teh. Limbek tutunjuk ngusir, tapi bari nyuntrungkeun aki-aki ti emper kaburuan. Kaditu Endit, montong ka dieu deui. Kitu pokna bari nitah bedegana ngusir aki-aki ti buruanana. Aki-aki teu bisa kumaha manehna terus kaluar dituntun ku tukang kebon. Hatena pohara nyerina ngadenge bebasan Nyi Endit anu kasar. Ngusir jiga nu popohan pisan. Barang geus kaluar ti buruan Nyi Endit eta aki-aki teu aya anu nganyahoankeun ka mana leosna. Tinggal iteukna we nancep dina buruan Nyi Endit. Poho mawa meureun aki-aki teh. Ambekna Nyi Endit acan leler. Rek kana iteuk anu nancep. Serenteng bae iteuk dicabut bari dibalangkeun. Tapi aneh bin ajaib. Tina tapak iteuk anu nancep bet bijil cai mancer kaluhur. Beuki lila, beuki gede, ngaburial tina taneuh nepi ka ngagulidag minuhan buruan. Nyi Endit pohara ruaseunana manehna gogorowokan nitah bujang-bujangna nyocokan liang cai. Tapi cai lain ngorotan, malah beuki gede terus leb-leban ngeueum sagala kaasup imah jeung harta bendana Nyi Endit. Nyi Endit jejeritan menta tulung bari teu leupas ngagandong harta bandana. Tatangga boro-boro hayang nulungan, kabeh mu puas dabongan manehna ge tara daek tutulung ka batur. Cai anu bijil tina tapak iteuk aki-aki tea beuki gede ngumpul ngabalong. Imah Nyi Endit kalelep ka bawah cai. Nyi Enditna tembong ngangkleng di tengah cai bari keukeuh nangkep gembolan barang-barangna. Teu kungsi lila Nyi Endit ilu ti lelep ka jero cai. Eta cai nu terus ngabalong beuki lila, terus ngabalong gede pisan nepi ka jadi situ. Eta situ nepi ka kiwari katelahna situ Bagendit. Pernahna di wewengkon Kabupaten Garut.
Sakitu anu kapihatur, simkuring alian Nuholisyah, wawakil ti MTS Negeri 17 Ciamis, dina mintonkeun dongeng Sasakala Situ Bagendit. Dipungkas, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.